ngajeng cehe. Alhamdulillah, pokokna mah tos salat maghrib mah asup ka kamar ngajeng cehe langsung sare kewe hudang jam subuh, adzan subuh barudak santri hudang urang ge hudang enak mah langsung rek sare rek nanaon ge pokona mah tos salat maghrib salat isya mah tinggal sare tuh. Si teteh masih kene di dapur keur maraban barudak santri. Suasana di kamar, lemari duaaneun si teteh hiji tuh. Kanaon eta mah tas kanggo uih cenah meureunana. Kamar mandi langsung tak ieu mah tempat gosok. Lamun ngagosok teh pan di dieu kusabab di dieu mah pan lamun hareudang tinggal mukakeun kerudung teh. Lamun ngagosokna di ditu di tempat laundry jadi pan hese kudu pake kerudung terus. Pan loba budak santri ari di dieu mah bebas tinggal buka kerudung. Kamarna berantakan, kasur tinggal ngadudut hiji ditu pan dari dua tumpuk di luhur hiji di handap hiji yang sarare. Waktuna istirahat saha nu can istirahat, geura istirahat